Sugan sieun teu aya jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin dibela terus agama cenah paeh eueuh sieun sebab naon jadi ganjar sorga ji prihatin sieun prihatin naon eueuh jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah asal Kangjeng Nabi dihina geus Salman Rushdie baheula teh eta cek Iran Khomeini berikan ke sini saya siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie saya akan membayar saloba-lobana istimewa eta seuneun pan kabeh dibayar siapapun eta teh di publik ngomong tidak usah takut-takut ini penghinaan pelecehan kuat disimpen datang ke kuat Salman Rushdie itu bisa keluar teu bisa keluar jangan oh sebab mas mun keluar kajawan atau geus pernah pan manehanana ieu dirobah wajahna tetep bae kanyahoan bae. Batu geus teu bisa kuari tersiksa hirupna. Ieu ge kuari ieu sutradarana ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari. Geus di wah bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa. Nyahoan jasa teh nya mas ka mana bae lompat ayus ya koe ka mana bae lompat ayus ya. Eueuh. Kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacak nyana tapi aya deui nu leuwih canggih Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu istimewa jasa pan kumaha istimewana kapal Amerika tanpa awak bisa dibom ceger tapi kapal Iran ke wilayah Amerika tembak set gitu geus suraknya noh ke Amerika udah hancur kayak aya ngeng eta keneh dimainkan remote-na geus kanyawan itu ngememak teh dikanakeun set kos budak pamainna kos budak mainna Masya Allah jaya leuwih canggih datang ka kuari kengeng ka luhureun Amerika nang tangan pan Iran tembak make tembak kawal set ka luhur mentak sieun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cek manahanana. Kalau ini nanti saya letuhkan lagi di langsung ke Amerika. Oh, eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon. Pernah terjadi. Kieu Benagong. Ieu mah lain lalagaji, pan ieu mah begitu diteliti Iran. Irok deui ngan ngalalaga doang. Satu sisi urang teh sieun satu sisi kos nalagaat nyana baja teh sieun ulah-ulah Iran ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam nah urang dia lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi ngamalkeun pan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi bisa puasa ti Kangjeng Nabi bisa zakat ti Kangjeng Nabi urang bisa kikieuan ge ti Kangjeng Nabi kuari Kangjeng Nabi na dihina berani mati ngabela Kangjeng Nabi Allah pahauninya pokoknya fala khaufun alaihim walahum ya saanu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup kagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi paeh beres geus kredit selesai beres sia mah lendek ngabela ieu mung mayar kreditan sebenarnya mah Kangjeng Nabi diutus ku Gusti Allah di Mekah lain jang ahli Mekah tetapi lantaran ayat turunna di Mekah atuh khitab ka ahli Mekah khususna umumna ka urang balerea iyalah Kangjeng dakwah ka ahli Mekah ka kafir Mekah ka kafir Quraisy belah dituna terus di Madinah maka musyrikin terus sepanjang hirup Kangjeng Nabi teu eureun dakwah ngajak ka Allah Subhanahu wa taala ulah eureun terus urang diajak ku Kangjeng Nabi ahli Mekah tapi eta kafir Mekah diajak ngaibadahan pangeran nu asli anu allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadangel langit bumi katut eusina endahan ngalelewe
mat ya urang sok aya bae segala pangeran teu kadeuleu disembah-sembah buka deuleu ge kieu hese kumaha teu kadeuleu sia kumaha mat otak sia diteun di mana mat sekali Mekah insyaallah ahli Mekah teh kos kalar itu wahara jasa lumatak Kangjeng diturunkeun di Mekah teh dilahirkeun di Mekah diutus di Mekah eta teh lain lalagaan diadabna luar biasa urang Mekah teh watakna kuari bae urang kadeuleuna bager saeutik we katodel urang Mekah atuh geus urang nawar tasbih puyangeun banyak laras roh kos kitu bae cek urang mau kalam mau jasa omong geus daek-daek henteu geus kan babu sia urang Mekah mah kos kitu jadi geus teu aya kurang kumaha urang pan paduh urang mah teu meunang salah saeutik pan urang Indonesia mah artinya teu meunang tuh lamun kebenaran lu jawara mah tolol baru di Arab gelut sia jeung aing tunggu mah lain ka Mekah gelut di Mekah pan lain ibadah masyaallah karim hararese jasa da ieu urang Mekah teh bangka warah jasa walah diajakna hese timimiti kaum leutik bae nu iman ka Kangjeng Nabi mah kaum rendahan, kaum letih, kaum duafa. Mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius, Hirokla di antara pertanyaan anak nunggu sekian pertanyaan ku Raja Hirokla teh ditanya, "Ge, loba henteu pengikutna?" Loba. Ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngasaeutik? Makin ngalobaan. Dek ditanya nu terakhir cek Raja Hirokla eta teh pengikutna kalangan bangsawan, kalangan hartawan atau kalangan bangsa pukoro duafa? Kalangan duafa. Bener, ieu karak Nabi cek. Jadi tinggi harana. Pokoknya mati handa. Tah kuari ge ti kiai teh pengikutna kitu bae. Kitu bae kuari. Mana anak camat mondok tetep celi lain celi ieu nu diteu celi anjing anak bupati alergi mondok anak bupati mah alergi arateul cekna mondok mah aya kelas bangsawan kelas tingkat kelas hartawan mana coba nu mondok eueuh emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta tama santri bloon tama lu haletik heula aki-aki geus batuk we ki ulah geus teu boga pagawean henteu urang ngobrol-ngobrol di dieu ngobrolna make kitab aki teh aya cai we di dieu cai naon aki papan geus kiih bae wah geus kiih disadiakeun cai jang kiih wae mah dieu nya teu kuat-kuat amat mengompol dukar hari itu heula ni aki-aki aya nu ngorai siapa nih udah glidug di imah bae teu digawe teu kunaon teu digawe teu ditarima kunaon teu mantek teu ditarima boga ijazah ieu ka pasar henteu kunaon teu boga modal tani henteu kunaon tuh mana nu lagi paculna jauh jadi teu kieu bae udah glidug ieu dhaif ieu ulah kawan mana sih kita maghrib ke musola ngaji lalaunan bae ngaji atuh nu kitu heula tah terus mun haju hayang suratan si anu kana ngaji kiai takabur tah kos kitu takabur tah kieu moal gede tah kiai kos kitu ulah make surat-surat gaji mah sebab dikembangkeun ilmu Allah urang mah bae heula namun urang geus rapi menghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun menghadap urang ulah kieu kadengena tengaheun jasa dah kowe pangaeta naon masyarakat di urang ngaji ngajakan batur sia ge beuki kena duit bupati teureuyang ku sia teu hayang aing teh eta ngadenge kitu aing mah teu betah masyarakat ngadenge kitu ngajakan ngaji sia bae bebener geulanan sing apik berarti teu apik teh budak dan kumaha ge sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah ke ge hayangeun sorangan nu ngaji urang teu ngajakan nang ulah
ayo gawe mah pagaan kula atuh mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan gitu bisa bakal jawaban akos gitu bakal akos gitu teh henteu ieu mah ulama magaan anu bisa mamang bae atuh ibu teu bisa geus aya ngaji mah sejen bae ulah ka kula gitu kecuali nu sarugi masalah ada Kiai Ondo takut gitu teh Ondo tah kiai teh itu tah maju itu daekeun ngarajisnya aing tolol jasa ceknya nama aing lain kiai teka dulu padahal di matanya nama aing kiai sebenarnya tereh abuya sebenarnya aing tah ahli Mekah teh kos kitu bangkawarah jasa jadi eta raja Hirokla teh oh bener berarti ieu nabi akhir zaman tah eta teh keur ditanya Raja Heraklius nanya ke Abi Sufyan tah pengikut-pengikut teh nu apa nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu oh kopeahna ge nomor 24 teh mah diajak kieu teu daek iman diajak kitu teu daek iman leuleus ku leuleusna setengah leuleus setengah kasar ku kasar di kasaran endah handek ngabunuh Kangjeng geus kesa seleh Kangjeng muncar asa seleh mah tapi pantang mundur Kangjeng mah eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah dibere mukjizat hese dakwah teh ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun ulama ahli Allah dibere maunah hesen atuh komo nu can dibere maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang eta geus luar biasa eta fadl Allah naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu aya lobaan dibayar ulah serius ya aya jelema di dieu dibayar itu mah lain dakwah kos gitu mah dagang ayat tama kos gitu mah nah ieu Kangjeng Nabi geus seseleh turun ayat cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah Ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi yatikum bih bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi hai ahli Mekah coba informasikeun ka kaula bejakeun ulah asa-asa ka kaula hiji in akhadallahu sam'akum lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek hiji nomor kadua lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta rabun buta ka dituna nomor katilu wa khatama ala qulubikum jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun teu daekeun neuleuh kana kahadean tah kuari mah jadi pertanyaan andai kata maneh dicabut dedengean dicabut dadeleuan dicabut dihalangan hate teh kana kabeneran na man ilahun ghairullah yatikum bih tanya ku anjeun Muhammad hai ahli Mekah saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah tanya ka ahli Mekah coba tanyakeun moal aya atuh jawabanana aja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwal ti Allah nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa cenah dokter bisa dokter lagi buta cenah dokter bisa ya hate mah hate dokter teh hate mah pan bisa tah lamun nya ge bisa meureunnanan nu gagal puguh pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan tuh coba ayo teu bisa tah mangsa kadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah jadi zaman Kangjeng Nabi
aya sahabat perang ieu batana keluar ka dieu bebeja ka Kangjeng Nabi diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui aya nu bohewel ieuna geus teu bisa nyekel pedang teu bisa nyekel bendera bebeja ka Kangjeng Nabi kunaon eta bendera teh diacungkeun ieu kenapana kena pedang ada usap ku Kangjeng Nabi set cager deui loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi Masya Allah teu kudu make dokter THT teu bisa ngadengi dokter jantung jantungna kambuh dokter gigi bosok boga dek ieu huntuna atuh mun nya geus bisa atuh nya lah bae dokter gigi ulah kena ieu kadinya dok ya saya mau berobat sakit gigi saya juga lagi sakit gigi cak pasien sial teu percaya aing tuh ka dokter kos gitu tah eta pan teu beres eta tuh eta dokter teh masa urang nyari duit doang gua malah loba doraka dokter mah dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan kuari mah gede jasa dorakana ya nu kadinya nu hamil bu ya udah berapa gini coba ini udah bulannya lambat aja ini seminggu ini harus di sesar ini bahaya ini nggak boleh lambat disingsieunan coba USG dulu di USG mah pan pagawean jelema waduh tali ari-arinya nyangkut di rumah ini bu beres jasa aduh terus sieun kudu kalahirkeun teh was-was awet teh disingsieunan kucing sieunana bae ge geus doraka geus nu dideuleuh teh duit bin duit uang bin uang keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teh dideuleuh doraka tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna waduh ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum. Kenapa? Waduh, bayinya nyungsep bu. Itu beres ya bida. Aduh, bagaimana tuh? Ini nggak beres ini mah. Nggak beres ini mah harus disesar. Gak ada jalan lain. Aduh, ini mah bu harus segera saya. Atuh, kersiin, khawatir. Mana mikiran keselamatan, mana mikiran duit teboga. Aduh, da kumaha nyieun sulit. Jabah heula mah lain kitu keur zaman madukun diusap-usap punya oh tenang bae rada hese ge tuh biasana cek ge mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeun coba eta. Madukun bisa biasa. Neng biasa bae tenang. Jadi ku tenang mah beres satu kabeh ge. Tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mengenahin jasa. Oh iya biasa mulus-mulus udan tar dia tuh Masya Allah ngeunaheun bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus siapa ngeunaheun dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing gitu neureuneuh mun dilawan mah kurang beres aing neureuneuh tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya ngeunaheun dongeng-dongeng aya jelema datang Waalaikumsalam Mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya enggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan nyesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang udah kontrakan suami ada suami kerja enggak di PHK ya. Wah ya kebeneran ya ulah minta ke aing ya ente jagana saya berdoanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan ini mah separoh gak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau dikitukan kurangnya naji itu urusan saya sekian tidak bisa tawa jatah mah bari peureum ge jalan bae nu situ tah cek simbates saya mah begini Pak Kiai saking nggak punya saya terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai saya mau pasrah sama Allah bu bagus jasa enggak ke rumah sakit enggak bukan enggak apa-apa enggak punya uang saya
Udah saya meminjem, enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem. Udah saya meminta air sama Pak Kiai, terus saya mau ngelahirinnya dikontrakan aja sekian ya. Udah nanti kalau udah mules-mules paling nanti minta tolong siapa aja. Saya udah pasrah sama Allah. Oh iya tuh udah begitu. Kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini sekian. Bagus ya saya budak. Hebatnya saya tak, masya Allah. Ya udah, sepira merah cahaya tuh, tah. Datang gak manginum ngobrol, bejeng salakina terus, ka maghrib mules. Nyanangis pas ini bejeng salakina. Ada kalau saya ini sampai meninggal, tolong urusin mayat saya kubur biasa. Geus muswawasiatan nya ja eta disingsieunan ku bidan disingsieunan ku dokter ini lambat 1 minggu udah nggak ketolong saya nggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti 1 minggu 10 poe ieu mah geus pasrah bae jadi kaderengkeun bae tah ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya no lok keluar sorangan borsol tinggal salakina begini, bagaimana ini? Tersiap ya, sekurang teh. Teh salakina lulumpatan teu pugus aku mah udah kapanasan. Ju aya cak ada apa itu? Itu ngelahirin di mana? Teu dikontrakan. Ji, atuh kenapa enggak bilang-bilang di arurusan ku babaturanana. Salamet. Teu make duit setik-etik aja. Tuh lebih jadi kakula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai cair Pak Kiai wah langsung keluar. Padahal waktu nginum geus ya kitu bae ieu. Eng teu maca naon sebenarnya. Lah itu pembacaan gaya bal kemacet bae. Ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang lamun aya jelema endek ngalahirkeun nah iya bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat katuan Syekh Abdul Qadir sok kira ya jukanya na hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun geus teu hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus itu minta cai cenah teh ka Kiai lah nu bayah hese mah hese bae sana ka Kiai moal beres kayakinanana geus eueuh kayakinanna geus eueuh moal teh kudu yakin doa jinganana tuh aye cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengean maraneh kabeh nu tatadina ngadenge kuari jadi torek andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh tatadina bisa ningali kuari jadi buta andai kata Allah nutupan ka hate maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener kuari mah teu bisa maca nu bener man ilahun gairullah yatikum bih sa lu bisa salian Allah lu bisa ngembalikeun kana dedelan dedengean jeung hate bejakeun kalau maka tuh moal aya mah satu nu bisa ngabalikeun iwal nu hiji teh mah tuh satu nu hiji teh itu nunjungan langit bumi cek juga ratu itu iman dah mungkin hola belum dah cuma nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nyana sia ada nu hiji ge lain nu ngagayot coba sok salah bae pugu nu hiji bae nu hiji cek nyana teh saha nunjungan langit bumi atau geus satu syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jawatan nu bisa ngembalikeun dedelan dedengean jeung hate iwal tinu hiji salian tinu hiji mah lu bisa pangeran nalan lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadenge boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadeleh wah patung jinganan ieu mun euy cek untuk ahli Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ieu minuman naon ieu bir haram eta oh haram mah ulah atuh itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan segala tetep bae geus nyaho haram terus bae ieu teh keur leuleutikana nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge
saha nu teu nyaho judi teh haram janyaho kabeh saha nu teu nyaritakeun kredit model urang teh haram teh kos kredit itu teh tapi pan terus we leuleutikannana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena. Masya Allah tak ieu nu mantak di dieu dicaritakeun ceuli heula. Ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kadua absarakum nomor katilu wa khatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati. Waduh, biasa dari mata turun ke hati, dari telinga turun lain ke hati tama cule ka dieu. Dari telinga ke hati kene. Masya Allah, ti mata urang ti mata dicelik ke hati kerdiuk baik ieu peureum mah peureum tenang teh barang tek bentak ih geulis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pan teu saruan jeung di imah ai cia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak gara-gara neuleuk kan teh je kunci motor ka mana nya di mana ngontrak gua kasih budak tina leuleuh aju ka kunci motor bantah ngambai berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrak neng loh teu nanya baik lain besi neng Muriang saha anu endekna oh nya atuh ulah mikiran sehat teh besi neng Muriang teu boga dulur ieu tanggung jawab. Atuh dasar atuh gobal ngaranna. Atuh bisaan bae atuh buaya darat juga ada. Eta ge si awewe teh ai keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun Neng Muriang jauh ka indung bapak di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau. Ieu tinggal ditulis nomerna tah. Neng rieu tuluh hayang ka dokter tinggal angkat saja. Atau si neng oke iya ya udah nomornya berapa situ ini udah segitu doang saya mau pulang lagi beres itu buaya teh kos gitu kos ndek bener teh kos ndek bener. Masya Allah ti mata teli kari tenang itu ngadenge suara merdu ngadenge suara jeritan ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati tuh tak iya mantak ti mata ka hate ti ceuli ka hate mantak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek geus sorga bae teh teu kudu salat deuk kumaha salatna nyaho salat di mana tuh nya nya torek nya buta coba gede kumaha coba nya deuk ngabejakeun deui wajib salat torek bae ndek nya nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu ya kieu ye rakaatna ye ruku mah kieu teu kumaha nyampekeun ada aja torek dia buta geus amun aya jelema buta torek surga tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklif aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklif bisu doang tapi neuleuh kataklif teh tiba si kewajiban salat aya jelema buta rata ngadenge wajib kene salat teh salat siksa ku Gusti Allah aya jelema teu ngadenge ngan leuleuh wajib bae tapi lamun geus teu leuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat deuk salat nyaho ti mana nyaho ti mana salat geus bae teh aya di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar ieu keneh nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum bejakeun Muhammad pangeran mana man ilahun ghairu syariatullah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata
perhatikan coba kumata hati kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun geura kitu tak ku teu bisa ngabalikeun deudeulean berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedengean ku abeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing kitu pangeran tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate iwati aing atuh kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah teu kudu make laut teu kudu make gunung teu kudu make angin teu kudu make langit teu kudu make tsunami teu kudu make gempa dan lain sebagainya di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing tak ku ceuli bae ge ku mata bae ge geus nandakeun aing teh pangeran da teu bisaeun nya saha nu bisa nyeun ceuli eueuh apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunya nang mesen kitu teh beungeut jan teu nu bisa dia nu bisa mesen nu bisa mesen pangeran saha mesen hayang boga anak teh nu mancung mesen ku urang Tuhan Allah saya atas nama Asep mohon padamu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung, ayo lahir petekel. Sia geus besen kaing jak Allah tolol jasa kos ka bosna bae. Pugus ya ibadah kitu beres. Teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae. Geus bae ngadoa bae geus ka Allah, urang mah husi mun dibere anak-anak nu saleh, mun awewe saleh sakitu geus pesen kumaha Allah bae. Ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah nya eta teh ya carana urang karesep urang cek Kanjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan orang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget diberes ya ku aing atau karesep urang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atuh si encek anak kos encek makan numantek aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pamajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung banyak anak putih teu harti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi bal dia aku bal kunaon eta kulit takur Kanjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha ta onta putih anakna beureum balik bae ka Kanjeng geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum heuh nya cek teh atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget ka nu putih atawa resep ka nu putih oh cek nya teh kula harita greget jasa ka nu putih tah eta ka greget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang teh kudu greget ka nu kasep pan hese sok aya da indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban Uhur
coba perhatikan kaifanusarriful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak-balik ayat ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu saden cukup ceuli mata jeung hate bage insyaallah mantak urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang kuari keur dibuka-bukakeun tet bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji malu siap bos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah ieu urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakit jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang henteu rek dikasorgakeun mah jam moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon dieu poe Minggu ye puncak hayang tuh kan gitu sunnahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik dunuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengok mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah araetakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae irah aya aba-aba aja eueuh deuk tsunami Aceh apa aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun lompatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuleu atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sakaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting tah eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh ngan panteu khusus nu zalim ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mah ngahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya Garut sautak saeutik termasuk Banten saeutik tah eta teh nu zalim anu disiksa teh Aceh eta teh luar biasa ganja-ganjana nu mantak disiksa teh ku Gusti Allah jara radi ditukangan imah digigir imah nya nama masak ge geus campuran ku ganja mantas ngadahar sayur sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri tetapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ke Jakarta Masya Allah kos karari itulah kok teu ditangkap ke polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa tamang geus aman-aman bae je sak Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ye hantam ceker tsunami 200.000 manusia beak kabeh coba kuari masukan rada balalener deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana
lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke urang Aceh ieu na ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari ieu mah rahasia bae kula ngabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui pada urangna bae kitu ieu mah ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna masyaallah beuki hancur kuari lain lalagaan mentak jelema anu ibadah pas jadinya nu deuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh kenapa geus sabaraha urang nu cerita ka kaula waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai enggak saya tidak akan kembali kos kita nu nyaho mah kuari peradaban perzinahan dan lain sebagainya teh Aceh ieu aduh masyaallah ieu nu ku urang dibanggakeun teh kebanggaan urang Serambi Mekah kebanggaan kedua adalah Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti darekeut ka Allah kuari mah darekeut ka Atut wah urang Banten teh pohara jasa Masya Allah deuk kumaha mana contoheun Banten teh Serambi Mekahna ieu Serang Pulau Jawa adalah Banten mantap pergerakan naon teh Banten tapi kuari Banten geus kos karari itu Gusti Allah nu agung judi aya di Banten zina aya di Banten mabok aya di Banten nih kumaha coba kesultanan tinggal kesultanan Masya Allah mantap terus disiksa lain Banten bae ka Serang ka Tangerang terus Masya Allah nih lamun geus datang siksa cek Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sebenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna naudzubillah min zalik mentak sing hade urang boga anak beusi mabok nak ulah sok mabok lah abah ngahalangan mabok bae lain kitu eta teh haram kula abah mah abah bae widih haram mengkonon sih orang nguping orang rungus sih kadieu siapan anak aing anak bae bah geus kula mah kula boga jalan sorangan abah mah abah bae geus kaditu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae lain kitu bener ge sia nu nginum sia nu haram sia eta anu tanggung jawab tapi lamun Allah murka aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia dipeuceut sia ku aing kudu kitu ka anak teh teges sia nu disiksana aing kabawa tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana ih sia kalau ditakut kos kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta Masya Allah aduh jasanya ieu keur carita ayat pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi lain baheula bae horeng terus datang ka kuari wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasyirina wa mundzirin ngabubungah kanu iman bakal dibere surga ganjaranana nyingsieunan ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal duh Gusti Allah gitulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasyirin wa mundzirin dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah nurut atuh ka Allah make aturan-aturan Allah lamun nurut ka Gusti Allah Allah nyadiakeun surga rasul teh baheula karari itu datang ka terakhir utusan Allah nuku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak cek Allah ulah mabok cek Allah ulah zina cek Allah ulah judi cek Allah ulah korupsi tapi kitu bae nah ieu bakal ka neraka disiksa imah di dunia kene wa imah engke di akhirat selalu kitu Rasul.
kuari Kangjeng Rasul teh dihina kuari. Oh, penghinaan, pembuatan film nu kukulai caritakeun kamari anu dubesna langsung dibom, bahkan dubes dibom dubesna ge paeh dilulu sakaligus. Di Irak mah di Irak belasan nu paeh urang Amerika. Kemudian di Iran mah loba jasa. Berbagai negara kuari geus loba, dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika. Termasuk di Indonesia lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika ujianna dibelem di Indonesia ge. Ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang. Masyaallah. Kalau Bandung ngomong sebenarnya teu kudu ditang-tangan cenah. Kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti nyana jualanana eta termasuk kana laku. Kuduna mah diantepkeun bae, terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah. Eta mah hanya sakadar teu ngomong teuing bae. Kuduna cenah diantepkeun bae, antepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jam moalna naon tangkorak sia meureun. Mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia. Je nu ku urang kuari diimankeun diimani, ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki. Tuh urang ye. Paeh sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang. Paeh sahid ke paeh kuari paeh maning kuari ka sorga. Naon hesena sih? Matak di iya di Jakarta kemari hampir-hampiran bahaya gede ya mah tutup langsung diperintah kunjungan gitu SBY langsung kudu ke Inggris iya mah teu meunang diabaikan langsung harus ada pertemuan dengan Obama lamun henteu aya pertemuan awas rakyat Indonesia nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu perlagaan kuari geus kikiran bae teh. Ditanya cuma ditanya langsung Pak di Bandung di Jakarta ditanya hei sia teh salat-salat teh masih ngabela-bela aing geus jelas teh salat lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka mun aing ngabela meureun aing ka surga sanajan teu salat ulah loba omong sia di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta tenang aing geus seket tagong bobolokot cek cenah teh geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing teh ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina teu bisa ngomong eta jelema aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik pejabat sia-sianeun hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ya wah kuari kalang kabut Amerika tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup bahaya na gede jasa langsung kontak ke Banten bagaimana ini seluruh pesantren wah itu pesantren titah perang langsung kasar rusak ieu geus nu di daerah siapa tuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkeun deui amat Amerika tuh kaki tangan Amerika main lu puasa amat sih salah kaki tangan Amerika ya otomatis Golkar aduh Gusti Allah lagu nyen bahaya Amerika iya lah mun geus dihitung kuari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang geus 100 sih mah lain lalagaan asa kapanggih bae Imam Amerika geus bae aya nu dipencit sagala mah digorok set aduh hantem jeung urang Amerika nu urang nu aya nu eleh urang nu itu pokona terus bae mah geus terus bae mah wah ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh kaum kiai geus dibejaan kumaha hehehe tuh kiai mah geus hese nu paeh jadi salateun tidak aku menghareupan nu paeh geus biasa nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh ini ai mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa berarti teh sieun paeh atuh henteu jia teh sampai engke paeh kuari paeh kuan kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di balik ieu pasti bakal aya rahasia geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi terus dihina terus hudang kuari mah dunia tapi eta hudang gitu hese
Saddam Hussein sahanu nitah eta udah diulah-ulah. Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis, Saddam Hussein mah anu tetep bae masyarakat cinta bae, hese bae. Hese. Eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah, geus ditutup informasi tentang Irak, tentang Baghdad, udang bae dunia kabeh. Datang ka jelema lahir wayan eta di ngaranan Muhammad Saddam Hussein. Padahal mah kunyin jelema. Saddam Hussein bae. Eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah. Kuari dunia kabeh udang. Wah, kobo di timur tengah. Gas sokana mah kabeh kedutaan barali kuari ke Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia. Di Indonesia teh anu beradab, sopan di Indonesia mah masih kena bisa. Masih kena bisa, tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus bangun, kita harus siap, kita harus tempur apapun yang terjadi. Sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian, ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi. Mantak istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya segala penghinaan, hudang seluruh bangsa siap. Istimewa eta sakitu nama nu mantak masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan. Nya bener jantung kuda nang di mana teh eta? Mas, tapi bener lain lalagaan. Coba ge taliti. Berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu puleye cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar. Yang masa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar. Kita bangsa Indonesia yang sangat agamais, kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa, siap bangkit perang eta Ki Hasyim. Mentak tekatahan nah ieu SBG lamun geus Ki Hasyim ngomong kos kieu geus waduh ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasyim teh eta teh tadi nu mabok ge milu. Atuh asal geus kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya. Masya Allah. Nah, tutup. Begitu Ki Hasyim ngomong, memeh Ki Hasyim ngomong mah henteu. Memeh Ki Hasyim can ngomong mah henteu tutup. Tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke kitu kedutaannya. Harus lapor segera. Ieu tak instruksi langsung. Diamankeun, segera pulang. Bahaya gede ieu mah sebab kiai na geus ngomong geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ye kiai atuh kiai mah mandian nu paeh siap ngariung siap marhaba siap ngeridit siap kiai mah jago udah siap lah ieu perang atuh parantina kiai perang mah ge atuh siap bae geus ulah hese-hese mentak cek lagi ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. Geus kebel cenah ieu. Ih, teu dipake-pake cek ieu. Kamari ieu keur rencana Amerika mah ka anak deui. Sekolah bae hebatan aki-aki jeung budak ngora kuari. Aki-aki mah pohara eta mun ngadengen nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun. Baheula teh urut perang jeung Belanda pannya nemang naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna ngeli segala naon jadi geus ngarasakeun mantanya nama ka pemerintah kuari lu jaglejeg kitu ngajebian tolol nang aing ngeli-ngeli cek geuna teh sia nu ngeunahna oh urang Belanda jeung Jepang nama sia ku aing dihantem totogkeun bisa sia ku aing aki-aki sok ngalamun kos itu gomongna nya bener jalan teh kitu bae pokona teh Masya Allah wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana sahajal man ngimankeun ka Allah ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazan moal aya kasieun moal aya kaprihatin sugan sieun teu aya jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin dibela terus agama cenah paeh sieun sebab naon jadi ganjar surga ji prihatin sieun prihatin naon heueuh jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah asal Kangjeng Nabi dihina geus Salman Rushdie baheula teh eta
cek Iran, Khomeini, berikan ke sini. Saya, siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie, saya akan membayar saloba-lobana. Istimewa eta, seuneun pan kabeh. Dibayar siapapun. Eta teh di publik ngomong. Tidak usah takut-takut. Ini penghinaan, pelecehan. Kuat. Disimpen datang ke kuat, Salman Rushdie itu bisa keluar. Tidak bisa keluar dia namanya. Oh, sebab mas mun keluar kajawan atau Nggak pernah pan manehanana ieu dirobah wajahna tetep bae kanyahoan bae. Batu geus teu bisa, kuari tersiksa hirupna. Ieu ge kuari ieu sutradara na ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari. Geus di wah bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa. Nyahoan jasa teh nya mah ka mana bae lompat ayus ya koe, ka mana bae lompat ayus ya. Eueuh. Kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacakna nyana tapi aya deui nu leuwih canggih. Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu. Istimewa jasa pan. Kumaha istimewana? Kapal Amerika tanpa awak bisa dibom ceger. Tapi kapal Iran ke wilayah Amerika. Tembak. Set. Gitu. Geus suraknya noh ke Amerika udah hancur kayak ngeng eta keneh. Dimainkan remote-nya geus kanyawan itu ngememak teh dikatakan set kos budak mainan Masya Allah jaya lu canggih datang ka kuari kengeng ka luhur Amerika nang tangan pan Iran tembak make tembak kawal set eta luhur mentak sieun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cak manahanana. Kalau ini nanti saya letuhkan lagi langsung ke Amerika. Oh, eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon. Pernah terjadi. Kieu Benagong. Ieu mah lain lalagaji, pan ieu mah begitu diteliti Iran. Ilok deui ngan ngalalaga doang. Satu sisi urang teh sieun, satu sisi kos nalagaat nya namaja teh sieun ulah-ulah Iran, ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam. Nah urang dia lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi ngamalkeun pan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi, bisa puasa ti Kangjeng Nabi, bisa zakat ti Kangjeng Nabi, urang bisa kikieuan ge ti Kangjeng Nabi, kuari Kangjeng Nabi na dihina berani mati ngabela Kangjeng Nabi Allah pahauninya pokoknya fala khaufun alaihim walahum biasa anu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup kagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi paeh beres geus kredit selesai beres sia mah lendek ngabela ieu mun mayar kreditan sebenarnya mah والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Ari jelema nu ngabohongkeun ka para mursalin mah ngabohongkeun kana ayat-ayat eta bakal kakenaan ku siksa bima kanu yafsukun ku sebab pagawean pasek manehanana. Tegas nama disiksa imah di dunia keneh wa imah engke di akhirat nyata jasa. Urang mah percaya jasa lantaran ieu lain ucapan manusia, ucapan khaliq kalamullah nu nyieun langit bumi, nu nyieun dunia, nu nyieun akhirat, nu nyieun surga jeung neraka nyana ngomong. Awas ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ngaberesan pagaweanana la khaufun alaihim wa lahum yahzanun surga ku aing diberena. Jelema anu ngabohongkeun ka para mursalin, ngabohongkeun ka ayat aing, cak Allah ieu man menyieuna. Awas ya, ya masumul adab bima kanu yafsukun. Naudzubillah min. Rapatkan barisan urang sebagai umat Islam sing hade lantaran serangan mulai politik geus lila, ekonomi geus lila, kuari geus mulai penghinaan jeung pelecehan. Urang doakeun dila luhur anu keur beujina memperjuangkeun terutama Irak, Iran jeung Libya. Anu bener-bener keur memperjuangkan tentang penghinaan terhadap Kangjeng Nabi. Di Indonesia nu ngoceh-ngoceh macam-macam anu sabenerna mah teu kudu sabenerna ulah didenge lantaran lamun geus ngahina mah geus lain lalagaan tah mah kos kitu. Urang tuturkeun tak Ki Hasyim Muzadi ngomong bangkit cek manehanan. Adapun ada orang-orang yang ngomong tidak usah penawarannya kita hadapi caknya berarti kita membeli. Eta mah lain omongan
serba anu imana tinggi tamak kos itu tamakan sakadar jelma lah Amerika bener-bener geus ulah kurang mah geus cek Ki Hasyim Muzadi siap bangkit bela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu orang kana nonton TV geujana mah kabeh ya penentuan perang jadi jeung henteu poe ieu aduh seberigak bulu orang ini yang gerak ke Madinah bayang lah juat jasa orang Iran lah ju nanya ke rakyat dah kuma siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngelawan Amerika ju beres tete adu argumentasi adu dalil kula nanya deui kumaha tah hasilna Iran siap perang jeung Amerika cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa perangna ulah di negeri Iran perangna siap kami ke Amerika kami nekna rusak Amerika atau di lapangan mana adu kekuatanana gitulah najed tanda tanganna ulah di Iran pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran kami siap ke Amerika tentara Iran kabeh ke Amerika dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara tak itulah keputusan nana akhirnya Amerika sin cekena embung atuh di negara kami mah cekena keputusanna teh jadilah poe eta tah aduh cek urang aing 2 PD ieu di Iran ieu 2 PD bahaya ya Allah doaku itulah itu pas di itu pas keputusan Najid nyaritakan tentang keputusan perang poe eta jasa Masya Allah barang ngadengi keputusan seperti itu Amerika tetap malaka atuh ai teh di Iran mah jadi ulah nanya ke rakyat Iran kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa kakolot di hotel supir satu suara kabeh di Iran maka presiden aja geus misleukna hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus 2 teu boga jas bagus embungeun 3 teu boga mobil bagus 4 imah nageh sederhana dibere imah kenegaraan embung make nah jadi cak rakyat na langsung ngomong katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan bae urusan rakyat di luar eta teh dipake lampu ge nya nama lampu sorangan bae ke urusan negara kakarak make lampu negara jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mentak satu suara rakyat nu nganggur tetap dijamin baik digaji baik rakyat nu nganggur digaji di Iran namun daek sakola geus teu kudu mayar boh urang Iran boh urang luar negeri Mesir nu sakola di Iran Indonesia nu sakola kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran cakna gratis jasa kemudian orang mamanageun nu sakola di Iran gratis bahkan lain sakadar sakolana hotelna gratis daharda gratis sagalana pokona mah asal daek bae lain bae rakyat Iran aju nanya deui ngobrol di mobil ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang sebab geus digaji ku pamarentah Masya Allah etangan boga minyak-minyakna doang di Indonesia mun geus kitu leuwih-leuwih ti kitu sebab naon atuh melak suwege jadi dangdeur di urang ya Allah ya Rabbi geus pokona manyana mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kabitaeun jasa di Indonesia geus pohara kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun tersubur sadunia adalah Indonesia minyak aya di Indonesia logam aya di Indonesia emas aya di Indonesia besi aya di Indonesia kadongdot aya di Indonesia sambal aya di Indonesia segala Masya Allah Nanti ada yang serikeun urang ngobrol jeung urang Iran da Indonesia mah hatina nagarana subur kaya ceknya tapi rakyatna miskin nyahoeun tah urang Iran ge urang Iran teh ka urang Indonesia nyahoeun nagarana subur ceknya rakyat miskin
Di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak doang tapi rakyat mahmud. Rakyat kaya. Dek digawe dek dengan prinsip orang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah. Cara gojasa. Lempang lagi nu beled. Di Iran nu beled jadi lamun lempang tak fokus. Urang lamun neuleuh di Mekah bae datang orang Iran. Atuh mun sa'i urang mah tilu kalinya geus beres. Nya geus beres urang kakarak tilu ideran nya geus beres. Nu tadi teh ka mana cek urang gandeng Allahumma geus geus urang kakarak tilu. Kakarak tilu ge aju ngaso. Kunaon deui nyekelan suku. Disek-serikeun urang luar negeri masyaallah. Etalah lalakon ziarah terus Madinah matung geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah. Jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir geus kolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku hari biasa balik deui. Alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya aulia Allah assalamualaikum ya udal min talamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot nyaho wa kuari ge nuturkeun meureun mana coba nuruk salam teh barang dideuleu oh itu di juru jaker hees jaker Masya Allah. Kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah. Di dituna ge diagung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad. Jadi orang eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teh Gilan teh Iran. Jadi kelahiran nama Iran. Tak dibaca ku kula di kitabna min Tobaristan, orang Tobaristan, Gilan, orang barang ditanyakeun, Gilan Tobaristan eta Iran, nyana ti Iran masantren ka Baghdad nu dibegal teh ya. Nyarahoeun urang ditu ge sejarah eta teh ya. Sejarah nu sok urang dibaca teh ya. Oh, kula nyaritakeun kitu teh bener naam cek yen. Aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persia. Cekulah tuh bahasa Persia mah aing ge ngaluarkeun aya bahasa Sunda. Tuh sih bahasa Persia bahasa Arab lain daun lain. Bahasa Persia apa ya bahasa di itu kitab dah khusus. Jadi kos nu urang dibaca teh persis. Ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah aslina bahasa Persia. Jadi caritakeun Tuan Abdul Qadir lahir di Gilan eta Iran cekiana. Persia Tobaristan jadi jajahanana baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan Tobaristan terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari ge masih Gilan teh masih kene Iran kene ti kota mun hayang ka negeri Gilan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo endek lantaran 90 kilo tak kagelan teh teu kudu ieu nama pesantren tah eta tigelan ka Baghdad lantaran saat eta kiai-kiai Abu Sa'id eta teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher nu maher saat eta ayana di Baghdad geus nyana masantren lah ka Baghdad terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun ngan hajut teu balik deui ka negrina lantaran muka pasantren majelis taklimna masya Allah saablag-ablag jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pasantren majelis taklim ngan meureun baheula mah ribuan ku hari mangajina meureun ku incu-incuna saetikan jadi ongkos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh. Wah, majelis taklimna pohara jasa. Pemerintah mah aya 20.000 30.000 ge asup tah majelis taklim. Gedena ngan geus teu katincak ku jelema ku hari.
tinggal urut-urut na baik artina ngan gara urut sejarah baheula belah dituna di deket majelis aya anakna dimakomkeun di dinya ngan kurang pati daratang ka ditu geus tinggal bangkos bangunan kolot bae ngan gedena eta majelis taklim pohara meureun baheulana ribuan ngajina Tuan Abdul Qadir ajilani nailah tinggal pati laksana konon lain cerita naon gitu ngaranna sakadar carita orang asli dongeng cak urang di Amerika ngabom makom Tuan Abdul Qadir terus-terusan bertubi-tubi tapi eta bom teh nyaliwah bae terus bae nyaliwah bae aya nu datang ka dinya du ka tengah ieu makom ieu majlis pandinya aya pelataran gede na luar biasa pelataran henteu daek ditu sababarahan tak jadilah paranti kitu ngungsi jadi masyarakat Iran lamun pelobah dinya keur diboman ku Amerika kadarinya aman ilah karomahna datang ka kuari Tuan Abdul Qadir teh lain sambarangan eueuh tanda-tanda urut kabom sama pasantren Majelis Salim jeung makom Tuan Abdul Qadir padahal ieu jalan belah dina mah beak kabeh raretak urut dibom inilah jadi ke zaman perang kamari kadarinya ribuan manusia nyilip ditongton jadi nongton teh orang didinya nongton beonet teh tah naon kana bom teh masyarakat teh didinya lantaran nyana geus ngarasa aman dia semua lain mah di dieu mah tadi tarongton teh tah urang mun sakapeung waktu deuleu di TV nongton teh tah didinya nongton siang ka ditu padahal mah ngabomna ka dinya teh asal geus deukeut we ka dinya medok ka dinya surak urang ditu hore teh barere surang irang dasar Abu Nawas kabeh seserian nongton bom teh didinya orang lantaran aman jasa Masya Allah telah numentok kuaria jubel bae nu ziarah teh sakumaha naon bae terus teu eureun-eureun sadunya ti mana-mana daratang ka dinya tak begitu datang orang Indonesia aneheun isi jelema tah lain ceknya leutik amat betul orang Mesir sekolah waduh malah nu datang teh ya malah leutik aja tambah lapar pan berarti leutik bae pan Masya Allah Gusti Allah nu agung berangkat di Iran ke Teheran ke Mashhad ke Dubai jadi ke Madinah sapoe 3 kali naik kapal capek naik kapal ti mimiti sieun datang ka teu sieun datang ka resep datang ka olab naik kapal naik kapal deui teh berangkat teh sapoe 3 kali naik kapal teh ti Iran ka Teheran terus ka Mashhad terus ka Jeddah 3 kali naik kapal Masya Allah di Jeddah karak naik mobil ke Madinah naik mobil tambah jadi kesimpulan nama ziarah teges alhamdulillah berkat doa kabehan kurang kabehan ziarah sanajan rombongan kula hungkul nu ziarah tapi kabeh dizarahkeun ku kula dizarahkeun supaya dia aku murid kabehan teu diwijil-wijil khusus nu ngaraji di majelis taklim di dieu umumna dulur-dulur urang kabehan ku kula dibejakeun ka Tuan Syekh mudah-mudahan dianggap murid tah gitulah lalakon ziarah barang datang di kapal ku kula ditanya ka sababaraha jamaah ya urang geus datang ka Jakarta mun gratis kita ka Iran deui woi caknya ieu ge candahar gratis sembungeun bu aja pening ge ditanya ji dae kadu ka Iran ge heula caknya aduh sanggupeun ditita ka Iran deui sakira-kira aduh can kabayang hayang geurang ngadahar goreng sangu ya Allah ya Rabbi nyahokos kitu mah tah pamimpin aturan nu memere beja ka urang kumaha mere beja lantaran di ditu sangu geus di dieu nyieun kupat anu tetel teh naon nu padet teh padet
sekel tanyain buras atau nyen gitu kupat sekel bejaan aturan mas sebab di itu sangu datang ke ditu nya mau basi seetik malah mau salah geus atuh nya hoki itu mah nyen kupat be jadi urang datang ke ditu nyindar kupat bisa nyen warteg urang di ditu. Ya Allah ya Rabbi teh jadi lalakonna pohara bungahna aya ketika atuh kitu kukumpulan kabehan suserian kemudian di hotel atuh serba bintang hotelna luar biasa kemudian atuh sedihna loba nu tinggalin jeung lapar ai gregetna ieu pamimpinna teu ngurusan endahannya milu ka urang pannya pamimpin tapi nyana milu ka urang wah ieu teh akur ya urusan ieu tapi geus kos kitulah alhamdulillah tetep henteu dikukumakeun sebab nyana nu ngajalanan atuh geus masalah kukula tetep dinasehatan aya sababaraha urang deuk marah ceuk kula ulah marah geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz aju cicing deui sungutna cicing hateuna tetep henteu ji atuh deuk marah batu sarua suku lagi hayang marah ngan deuk naon tuh marah mun kitu mah marah aja berubah jam moal maning ulah marah geus di nolkeun we ieu mah geus kabeh geus aya tulisanna ti Gusti Allah geus bae ja boro-boro nulungan batur pamimpin ge pugunya na kakarak datang ka Irak nya na ge bermasalah di sarua bae hampir teu kabawa pugunya na ge pamimpin nah kitu kan aya gaid-gaid di ditu Habib hiji Habib Hisyam kedua Habib Syekh jadi aya tah jelema nu istimewa di Irak jang komunikasi ke atasan-atasan ketika aya kendala italah alhamdulillah ke sewaktu-waktu moal kebal deui nya geus nyiapkeun kitab ka kula dik mere kitab lantaran di ditu teh terus teh mah akhirna kula bae nu mingpin-mingpinna terus nya ngobrol barang ngobrol teh nyaritakeun ti Cilongok nya ge horengan geus ngadenge cek nya ka Cilongok ieu horeng jelemana ieu jadi geus ngadenge geus dekat dieu jana moal kebal kula saminggu di imah cek nya insyaallah kula dekat dieu ka Cilongok geus kebal hayang ka Cilongok nama bari mau oleh-oleh sababaraha kitab geus dibeli kitab lakunya di Irak mantap kula teu meuli kitab sebabnya ngabejaan geus dibeli kitab anu tah deuk dibikeun ka kula jeung hayang wauh jeung beusi engke jamaah Cilongok nu hayang ka Irak deui nyana siap kanteur geus ku kula engke dipersiapkeun saha nu deuk ka Irak da ieu siap nyana nganter deui ka ditu nyana mah Habib jadi wauh nyana jeung atasan-atasan jeung petinggi-petinggi Irak tak eta ge sababnya nalah bisa lolos nu dalapanan teh atuh pan ieu mah tentara lain naon lain si ditek di naon kitu ngaranna ditawan sakumaha tawanan Vietnam atuh heueuh tas pagulituk jeleumana lapar pan ieu jat Vietnam aya kos kitu mah tapi lulus takunyana terus ditelepon malam Sabtu eta walaupun hari libur tetap segera mun cek nyana ge mun cek petinggina mun tita tadi mah jam 5 atuh babari jasa teu kudu jam 12 peuting ieu mah beres-beres jam 12 coba eta pan masyaallah geus kitu meureun kuduna lalakonna geus loba nu tinggalin jasa ka ditu mah ai ditaliti-taliti horeng pisana ngeteng jadi di dieu hese ka Irak mah hese nu muka ka Irak mantep travel mana nu muka ka Irak mah lain urang kuari dekat Irak hayang make travel mana moal bisa tambah kudu ka Dubai kayak di Dubai ka Karak nyen bisa menuju Irak itu jadi eta ge langsung ke Irak beres ngan eta can anggeus bisa nu dalapanan gitulah wasilah nama mentak alhamdulillah datang ka Kiwari paling kabehan di Madinah panas di Mekah leuwih panas kulananya ka Fauzi aya naon ngaranna Mukimin urang dangdeur anak Kiai Haji Sayuti panggil ngajemput kula nanya sabaraha derajat emang ji ieu di dieu kuari saya 52 paingan panas jasa kana tarang 52 ngan urang Arab mah pinter ngabohong
kunaon tuh dibejakeunana mah 48 bae sebab belum dibejakeun 52 orang Arab embung keluar besi paeh cakna eta kalau urang Arab dah bohong jadi pemerintahan Arab bohong mah geus 48 geus rakyat biasa lamun dibejakeun asa geus leuwih 50 geus teu daekeun keluar padahal ieu asli dan cek dina 52 paingan panas teu bisa beuntak ku panas-panasna tapi alhamdulillah lamun toab mah toab lolobana hayang kosong sedengkeun kosong eta ti jam 10 ka jam 12 atuh geus bae orang Indonesia mah emang kos kitu meureunna ongkoh laleutik tapi maksakeun maneh hayang kosong teh kudu jam sakitu bae geus pokona da kumaha pae geus sebab babar ganjing du gede teh eleh geus neangan kosong ai kosongna eta jam sakitu panas los nuntak barang balik teh hampir kos urang negro hari deung toap lah dideulekeun di hotel lantaran hotelna deukeut di hotel Hilton jadi kadeuleu Baitullah geus macet keur lobana jamaah saeutikna nu toap kadeuleu barang dideuleu sore mah datang ke peuting pinuh bae nu kosong teh ti jam 10 11 jam 12 eta bae geus dihantem kosong geus batur mah harees urang mah toap eueuh masalah geus pokona nu penting kosong bae ya Allah alhamdulillahirabbil alamin ngadoa ka Gusti mudah-mudahan kula sarombongan jeung urang kabehan bisa ka ditu bisa ziarah ka Baghdad ka Sultan Aulia oge ka para wali-wali Allah terutama ka Kangjeng Rasulullah oge ngalaksanakeun umroh di Mekah nu maksudna urang kabehan hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantak didongengkeun lantaran lamun daratang ka imah dongeng capek geus kudu nanyakeun dongeng geus sakaligus dongeng kabeh kadenge ku kabehan kos gitulah perjalananana jadi 7 poe mah lapar nu 7 poe deui datang ka Madinah kakarak rada deureus banggih menu atau masakan rada deureus tapi anehna sakitu lapar teu karasa lapar ku bunga jeung deui meureunanan kunaon ku babarengan biasa bae masalah lapar teh tah kitu ya ziarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga barang diamati 30 sekian juta asa murah lantaran naon bisa kapanggih jeung sultan aulia jeung kutubul aulia nuku urang sok dibaca unggal poe unggal kitu nu boga silsilah mah pasti unggal poe lah dibacana kemudian atuh dina haul sok kurang dibaca eta kabeh araya makom nuk dibacakeun dina haul eta sebagian besar adalah di Baghdad jeung di Iran. Kemudian ka mana deui itu ditukangeun makom Imam Ghazali aya penjara bawah tanah eta lah anu di penjara teh Ali Ridho teh begitu di penjara di bawah tanah Raja Harun ar-Rasyid eta teh sorangan di jero tanah sapoe 2 poe 3 poe batang ka saminggu teu dibere dahar teu naon dek dibunuh kadenge ribuan jelema nu zikir di jero tanah teh rame ribuan jelema la ilaha illallah la ilaha raja kaget kobehan kaget coba tempok lobaan amat tempok sorangan keur zikir la ilaha illallah tapi kadenge ribuan puluhan ribu diangkat ka luhur sanggeus diangkat diasupkeun di kejar zikir deui ribuan puluhan ribu tah kitulah Ali Ridho mentak ku Syiah diaku Syiah lantaran nyana cucu Sayyidina Ali anu ngamumule Sayyidina Ali padahal mah ngamumule ge lantaran guru mursyidna ka Sayyidina Ali teh boga anak Imam Zainul Abidin teh boga anak teh Syekh Muhammad Bakir boga anak deui kitu Ja'far Shadiq kemudian Ali Ridho tah di zaman Ali Ridho eta
Nah itulah di penjaranya nak di aku ku Syiah, di aku ku ahli thariqah. Entak nu zarahna ahli-ahli thariqah. Masjid da jeung makamna nu pohara jas. Geus tama ku kitu bae meureun ku Allah geus dirahasiakeun sabodo. Hari Sayyidina Ali mah teu aya makomna, Sayyidina Ali mah lantaran begitu maot. Sayyidina Ali mah pandian bungkus pas dek geus kuburanna geus aya dek dibawa jol kuda ti luhur langit diangkat ka dinya ku jelema teu wauh meureun malaikat dibawalah ka luhur langit geus teu aya makomna Sayyidina Ali mah aya ge patilasan bumi nah eueuh makomna sama makom Sayyidina Ali bohong eueuh bae di Iran eueuh di Irak eueuh aya ge bumi Sayyidina Ali karramallahu wajah jeung naonna jeung masjidna urut sapopoena gitulah Sayyidina Ali. Sayyidina Husain mah teu dibunuh dipencit tah nu bakal dibaca ku urang dina Qurtubi sageus dibunuh dipencit jasadna dimakomkeun di ditu di Karbala kamari ka ditu ka Karbala ari huluna dibawa ku Sumer ka Mesir mentak huluna sirah Sayyidina Husain dimakomkeun di Mesir ari awakna mah dimakomkeun di Karbala misah Sayyidina Husain mah huluna dipake main bola heula ditendang-tendang di Iran di Persia teh datang ke Mesir ditendang-tendang mentak jelema nu sok main bola menghina ka Sayyidina Husain menghina ka Kangjeng Nabi menang untuk main bola teh awal main bola eta tacak sejarah tah hulu Sayyidina Husain tak wayahna kana sok main bola eureun sebab urang teh dilaknat ku Kangjeng Nabi saya jelema nu kitu najongan bola sarua jeung najongan hulu Sayyidina Husain naudzubillah min dzalik ulah kitu menghina ka mantak nu ngagedekeun main bola teh Yahudi sebab naon baheula teh nya neruskeun baheula oper ditendang dioper ditendang dioper ditendang dikembangkeun jadilah sepak bola teh gitulah perjalanan ziarah geus diazaman bae ku kabehan ya Allah Maha Kawasa mudah-mudahan orang boga ongkos nu mudah-mudahan maka nasibkeun hese jasa hayang menang nasib teh kudu cinta heula ka para wali jeung terutama ka Sultan Aulia geus cinta kakarak berangkat ge gerak engke ge timbul tina cinta bakal bergerak wa abdun syaraka hurran wa yugdalu abdun syaraka hurran fi abdin aya hiji jelema merdeka Zaid jelema merdeka lain abid lain budak belian Aibra ki Zaid dek ngabunuh Khalid ay Khalid abid lamun Zaid jelema merdeka ngabunuh Khalid pangkatna abid dibunuh ku Ki Zaid teu kudu dibunuh Ki Zaid nama lantaran jelema merdeka mamulya ay abid mahina ketika jelema anu merdeka ngabunuh abid teu kudu dibunuh deui paling bayar diat lain hajuplong gitu bae diat mogolado ulah dibunuh ulah dikisos Ki Zaid mah Zaid merdeka ngabunuh Khalid abid ulah dibunuh Ki Zaid na jalan jang dikisos paling bayar diat kuarima aya Umar pangkatna abid Neleki Zaid ngabunuh Ki Khalid abid eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ngabantuan hendak sing ada ulah salah babantu jadi Ki Umar neleki Zaid seorang merdeka Ki Umar nama abid
rejengan ngabantuan kaki Zaid dek ngabunuh Ki Khalid. Tah ayeuna eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid dalam rangka ngabunuh Ki Khalid. Ta eta Ki Umar nu pangkatna abid lantaran sapagodos jeung nu dibunuh. Eta nama Ki Umar nama tetap wajib dikisos sebab akur jeung nu dibunuh nah Ki Zaid nama bayar diat guys. Wa abdun bunuhlah Umar nu pangkat abid sarokan nu rejengan yane ngabantuan huron ka Ki Zaid anu merdeka fi abdin dina ngabunuh Ki Khalid pangkat abid bunuh deui. Jadi Ki Umar mah tetep bunuh bae. Wazimiun saraka musliman fi zimin. Wazimiun ayo yuktalu wazimiun bunuh ka fi zimin nurejengan ngabaturan yakni gitu ngabantuan musliman ka jelema muslim dina ngabunuh kafir zimi. Jalama muslim Zaid muslim ngabunuh Ki Khalid kafir zimi. Ki Khalid mah kafir zimi mun dibunuh ku Ki Zaid na muslim teu kudu dibunuh deui Ki Zaid nama. Lantaran Ki Zaid bamulia teu sapagodos pancek tadi ge kudu mukafah. Kudu akur agama anak mun muslim mun kafir taya mah Ki Zaid na muslim nu dibunuh nama kafir zimi teu sapagodos geus eta Ki Zaid nu muslim mun ngabunuh kafir zimi teu kudu dibunuh paling diat. Tapi aya Umar sarua pada kafir zimi ngabantuan ngarejengan Ki Zaid nu muslim dalam rangka ngabunuh kafir zimi. Tah eta Ki Umar babantu Ki Zaid anu Ki Umar napa kafir zimi sapagodos pan Ki Umar mah jeung Ki Khalid nu dibunuh nazimi ari Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ka eta teh babantu na eta nyana kanu dibunuh na ngabantu ngabunuh ka muslim wajib bae teh mah ja akur ieu bunuh geus Ki Zaid nama teu kudu dibunuh tapi ari Ki Umar nama bunuh wa kadza syariku harbin wallahu a'lam bissawab.